Tasya tadi mana, Brik? Aing kita jam sulap ti aki aing mah. Sulap naon kehet? Jeh, ada percaya kuat aing nanti apa Oh, lagi? sulap naon? Sulap nanti apa lagi aing? Ya, terpercaya aing mah. Sok terpercaya mah. Ting sok sia sulap tunjukkeun harapan aing. Sok perem, tapi lamun cek urang sandi kita bentamu lawan ka benta. Sok cik aing neuleuh sulap kumaha sia lah. Dak Sok. leutik kitu aja sulap naon. Cing lah. Kumaha aing ge perem? Perem. Jangan rentangkeun. Leungeun aku mah Rentangkeun. lempengkeun. Ah kita. Ah gitu ah. Lah, Sulap kumaha kehet sia mah? cing lah tuh apa-apa mah geus mantap eh. Cing lah. Sulap naon yang punyuk? Cing. Sulap air terus ya. Saya perbedaan kan? Lah sulap naon sia, Brik? Oh sok eh, nah perasaan saya perbedaan kan? Lah sia mah naon ieu mah kumaha? Cing, perem, cing. Oh, no, 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 no. Wah, itu bukan tilong. Kumaha Brik ya? Kamu kita bukan tilong. Brik! Lah sulap naon ieu, Brik? Kemana bang? Ambil lawan. Jadi orang suka kapalan kita. Punyuk. Brik, buka aing ya. Buka. Oh, no, 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 no. Tuh, Brik. Wah, itu cik aya si lemot urang garut ya. Haji, si lemot. Ya, tukang nyawer ka aing sok mere paus jeung kareta. Mau kerek? Ya, uang api-api motor mau gua kang dorong. Haji, Hah? bener. Hayu, Kesempatan saya ku aing dipajak. pajak Pajak jadi aing pura-pura kadorong. pura-pura mogok motor, ame dibere duit. Biasa mah pada nyawer paus jeung kareta. Oh, Ayeuna tahu. uang penta. Untuk bayar siksa anjing si lemot. Heula. Balik. Weh, aya alemot gini ira ka dieu ya teh aduh. Aing mah alemot. Aya alemot ira ka dieu. Kumaha abah damang? Nah motor bisa mogok kieu kunaon? Ya ini lemot. Si Badoyo bawa motor butut aku aing jadi kasiksa. Ayeuna. Eling aing. Kebenaran? Papagi di dieu lemot. Abi teh roket tinggalin alemot. Tinggalin, halo. Abi sarua. Roket pada lain eueuh duit aing. Aya duit mah, nanti ngalun. Oh, nolokeun wae. Nyinjem duit. Ieu saha? Tekan naba, abi dadang kenapot. Aku mah paingan beungeut na ciga kenal pot. Emang Mang Doyok butuh duitna sabaraha? Ieu periogena mah alemot. 100.000 ge cekap si Bos, gadis. bos dijual, bos. Nek nyinjem duit ieu mah. Wah, 200 cenah 200. Aya 200 mah boga. 200 mah hi. Lain ada jual motor. Nuhun pisan. Sami-sami. Alemot nuhun pisan abi wios teh di sawer paus jeung kareta nya nya. Oh, bios. Nuhun pisan tos ditulungan. Pisannya. Sami-sami. Jadi- Ayo nangkap deui teh. Oh, tadi ka bengkel. Pada dang kenal pot. Mangga. Mangga. Ada tekap. Ayo, Tos. Aduh. mangga, alamat. Rasana mantap. Ayam goreng lagi ieu mah. Enak pisan. Mari atuh. Tahu lah, etik atuh. Atuh meuli we. Anu wajahna urang mah bisa ngelakin urang duitna 20 na. Ieu pan 18.000-an. Aya teh 2.000 ku urang ya. Boga tambah dah. Boga ya 2.000 urang sisana ieu. Gua aing teh duit pisan. Bieu ngaliwat ngalieu Bang Doyok. Saeutik teh. Obat we katakan nokop. Bae. Baik kok. Luar biasa. Ulah daging lah, daging masuk etik deui aing. Daging palia. Palia mah pahit aing teu beuki. Nah, jago eta teh palia teh kagunaan teh loba. Tambah darah tinggi, tuli tambah anu baga penyakit gula. Palia mah daging mah ulah kan mangkek mah bukan gula. Saeutik we atuh. Bisi gula. Geus dia. Ambuan deui bungkus. No, 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 no. Mang Dadang nawarkeun motor. Motor naon? Motor Jack style gini. Motor balap. Nah kumaha aing motor Jack steel teh? Erek ditepok. Oh, tempo heula atuh cenah bawa ka dieu atuh. Aing maneh duit geus aya kitu. Ah, ya tambahaneun kan.
Oh, tempo heula motorna, halus henteu. Oke, langsung telepon ya. Naon motor Gestel aing. Halo? Pak? Ningali motor cina tanda ka dieu. Enya. Mohon siapa? Yuk. Diantos. Nah, itu yang sabaraha cenah bisa? Nyebut nomor 5 cina. Nah, halus teh nih. Pancan nempo. Oh, kayak tempo heula kira-kira butut mah jeung naon? Heeh. Ya wa atuh nempo da. Ayeuna gambar mah halus. Nah, motor kieu apa sih? Anjir. Tah, Sal. Ieu motorna, Sal. Ieu motor di sirkuit ke 10 kali juara, Sal, ieu motor. Makanya Mama mau ngecewakan tah nawarkan motor. Terbalap ya, Mas, Sal. Motor naon itu ada, Dang? Ya teh Jeep style, Wak. Jadi memang sempat di sirkuit balap imam pokoknya mah juara wae, Wak. 200 teh Wak kecepatan. Wah, tengah goyang pokoknya mah. Yes gitu, Wak. Mohon. Tamblok pisan. Tambleg pokoknya mah. Nah, kumaha apa isa maneh? Hayang motor kieu na sia lamun ngawa awewe kumaha gitu lah di dieu dina teh. Heueuh, kudu hayu ganten teu kieu pa motorna. Ih, sia mah atuh neneangan teh motor kieu aing mah teu NMAX atuh meulina ge Honda Beat. Oh, panduit Nah, ayo budak budak mahal. mahal kumaha. Iya tapi teu enak ku dadang geus ka dieu kumaha tuh? Atuh geus we bejakeun ngomongkeun pan tadi hayang sabaraha cenah? Hayang 5, Geus we kitu duit tangan aya 2,5 juta kitu bejakeun. 2,5 juta. Heeh, kurang gitu. Heeh, Tambah era teuing. heeh nya. Heuh, geus, engke lamun aya dadangna bejakeun kitu. Tawarna sakitu. Heeh. Aya, Pak. Heeh, sok kitu we. Nah, kumaha, Wak? Kita nasal. Resep teu? Resep nama resep cenah wadadang motor teh ngan artosna ngan aya 2,5 juta cenah wadadang. Alah, Wak. Atuh ulah 2,5 teuing, Wak. Atuh tambahannya 1.000 dengan 3,5, Wak. Jajegan uyu pada ka Paisawet mah geus pas ka budak sorangannya mah. 3,5 tuh, Wak. Mah isa maneh? Oh, gua apa duit lagi? Anu 2,5 kumaha? Alah, dawuh deui cenah, Wak. Ngan 2,5 duitna. Duh, kumaha teh nya, Wak? Pak, aku malah mau dibikeun, Pak. Nyaho aing teh nyaho. Pan aing teresep motor lagi kumaha. Lah, teu sok we, Wak. Kena 2,5 ge urang pada ka Paisal we urang mah hitung-hitung ka anak sorangan mere we lah tah sok 2,5 geus kajen. Sok bae. Gue salah, bapak mah yang ngising teu kuat. Nah, ke mana, Pak? Hayang ngising we teu kuat teu gue. Kok 2,5, Wak? Nya. Nya. Nya sok. Iya. Wios. Sok we. Karena nomor lu biasa. Biasa nu dana we, nu dana. Tak atos, Wak. Siap. Nyangkakeun eta motor naik. Da ieu mah pokona moal ngecewakeun nunaheun keneh di lompatan yang budak orang majeuna. Oh, geus sal. Nuhun asal. Mama langsung mulang we tah motorna nyangkakeun nek. Nyaho. Nya sal nuhun. Apa aing kalah indit naon teuing? Duh, aingnya. Aing menjadi dibeli. Teresep tadi mah. Aduh Kumaha sal? Mang Dadang ka mana? Loh, bapak ngabangkarkeun mah. Nah, nyalakeun ka bapak pan maneh nu nelpon Mang Dadang we? Pan kadon ditawar atuh mun mah. Geus we aing ulah mah ulah. Aing itu jadi. Sia mah. Lain ulah teuing, aing karunya aja ini bisa teh sampai sugan teh maneh moal tulus. Enak kumaha apa dibikeun 2,5 teh. Aing. Nah jeung naon motor kieu? Nyaho atuh, pakai sayang hurang meureun.